Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak gitu oge, dek gendut, dek hideung, dek buri. Da pagawean oge di sumur, di kasur, di dapur. Ulah nuntut hayang gelis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Yes. Nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan gelis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngasa ukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gablek duit, ngajarong. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hak hikek ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh benang naon? Benang cangkeh. Baladageun. Si eta mah nyeun video nate sok sundar sindir. Emang urang mah nyindiran. Ari kitu mah maneh kasindir jadi mikir. Ari ulin di nomor hijikeun, ari mayar hutang di nomor 10keun. Bener teh. Baladageun. Yeuh. Zaman ayeuna mah tong boroning awewe. Tuyul oge embungeun, nempok lalaki eueuh duitan mah. Bener teh. Baladageun. Pamajikan mah hebat. Dibere duit sapoe 50.000. Bisa dipake balanja, bisa dipake dahar ku sakeluarga. Bari jeung eta teh mikir-mikir heula. Da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros, tukang meakeun duit. Coba lalaki beli rokok sabungkus 35.000, acan kopi sapoe opat 10.000, acan nongkrong-nongkrong jeung babaturanna meuli bensin. Tapi manehna teu ngarasa boros. Mitos atau fakta? Bener teu? Baladageun. Sabenerna mah aing teh loba dulur. Babaturan loba. Ngan eta oge, lamun loba oge, tempo keur aing loba duit. Yeuh, nasib jelema kahareupna moal nyaho cigah kumaha. Selama maneh jelema ulah sok ngaremehkeun ilmu. Paham? Menirudet ari gaul jeung anu gablek hodang tutut. Kasaingan saeutik jamutrut. Nempo aing senang saeutik baketut. Wanong biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Tong ngajarkeun sikap aing sing bener. Ajarkeun mah sungut sorangan, meh teu loba teuing komen goreng ka batur. Baladageun. Saeutik-saeutik ngalapor ka mitoha, saeutik-saeutik ngadu ka mitoha. Bageur sotek lamun aya kahayang jeung hareupeun salaki urang. Coba yeuh di tukangan mah ngomongkeun bari jeung sundar sindir. Paingan ipar disebut maut. Da geuning kitu kalakuanna besti. Baladageun. Info kata RW sakedap deui tarikh lebaran haji omat sesakeun tulang rusuk jeung tulang punggung kusabab ieu tulang cangkeng abi mah geus nyeri Pak RW omatnya baladageun. Yeuh hirup mah ditanya jawab teu ditanya repeh disapa seuri teu disapa mah be aja eudeuh diwawuhan eudeuh di musuhan bodo amat. Wawuh jeung maneh henteu fungsi, teu wawuh jeung maneh ge henteu rugi. Bener teu? Baladageun. Yeuh, anjing wae ge dibere dahar, nu sakitu galakna, jadi lindeuk, jadi bageut. Nah, ari maneh jelema anu boga otak, geus dibageuran, geus didulungan, kalakak malik ngegel os anjing. Baladageun. Pak Dedi, jika tukang bawakeun salaki abi ka barak militer atuh Pak Dedi. Ini nyeri hate ieu pamajikan dituding boros kana duit. Gede hutang cenah kurang nginjeman wae ka bank keliling jeung ka bank emok. Heuda lain duit anu saeutik, da sidik gajihna anu pas-pasan. Acan bebeulieun anu maraha Pak Dedi. Pang bawakeun salaki abi ka barak militer. Sok ku Pak Dedi ieu sina make daster, sina digero, sina kokos rok WC, sina nyeuseuh jeung ngepel di ditu Pak Dedi lah ajarkeun Pak Dedi. Ridho abi mah Pak Dedi bawa lah salaki abi ka ditu ka barak militer. Aslina baladageun. Yeuh, lamun hirup maneh embung bermasalah, hayang loba jelema anu resep ka maneh,
prinsip nama hiji. Ulah jadi sempuni kan itu kan ieu. Paham? Baladageun. Ye, ari hirup ulah sok loba iri dengki. Ulah sok loba benci. Aing wae nu dipika sedil ku maneh bodo amat. Nu rugi mah maneh. Unggal poe nyeri hate ku urang. Ye, naon wae nu dilakukeun ku urang, update status, update video. Saha anu kasinggung mah? Maneh anu loba iri dengki. Rugi ieu, unggal poe sakit hati. Sedangkan urang happy-happy. Ye, persibuk diri sendiri. Bahagiakeun diri sendiri. Ulah sibuk mikiran batur. Obatan eta penyakit hati. Ameh cager. Baladageun. Haram nu bentuk dahareun mah bakal jadi masalah jeung bakal dipermasalahkeun kudu ngaranna jelema. Tapi maranehanana bakal jempel lamun haram na ngabentuk. Ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh. Pura screenshot status batur, anu purah ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Si eta. Heeh, si eta anu sok kitu teh, tukang adu domba. Kunaon? Ngarasa. Dengekeun bagong ku sia nya. Lamun sia hayang dihargaan, hirup sia kudu bisa nyopanan. Aing mah dibawa bager bakal bager, dibawa kasar bakal kasar. Kanu gede aing moal nyalutak, kanu leutik aing moal nincak. Ayeuna mah hirup aing mah simpel, hargaan mah kanu ngahargaan, kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan. Baladageun tak sia. Ye, ari jadi jelema ulah sok sombong. Anu ngora bakal kolot, anu kasep bakal leungit kasepna, anu beunghar ge bakal sangsara. Disabab jelema mah asalna tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Paham? Baladageun. Serba salah ari hirup jadi konten kreator. Aing ngonten tentang kahirupan, majarkeun aing teu bersyukur. Ngonten tentang sikap jelema anu osok ngagorengkeun batur, ngagosip batur, ajarkeun aing nyindiran, sok suci. Ngonten tentang masalah agama, kata-kata bijak, aing disebutkeun munafik. Hari aing kudu ngonten naon atunya? Konten anu bener wae ngocoblak tentang masalah kehidupan aing loba dihujat. Komo deui nyieun konten video syukur. Materi wah saalam dunya. Nasib konten kreator. Baladageun. Saakrab-akrabna maneh jeung babaturan, sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Kumaha lur, hirup di handap, capek, matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur, komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we tah. Ngaranna ge nu hitungan, beres 100.000 sapoe. Mulai ti isuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui kudu mahi selama 24 jam. Hayang dilayani, hayang disembah. Naon wae kahayang kudu dituruti. Giliran pamajikan aya kahayang dihare-harekeun teu didengit. Komo lamun disinggung tentang kurang narasiko. Nyebutkeun mah teu ngahargaan, jeung teu mensyukuri. Itu ieu cincin ninggalkeun egois mah. Baladageun.